lolo eta nanya naon can dukul keneh wae. Kumaha di ieu? Pusing urang mah pusing cai geus beak. Beas ngan cicing we can dukul rek kumaha deui geus ka ditu buburu indit. Sambunganon loba. Batur mah gawe naon? Ulah atuh mimantuan nyeusehan. Ala-ala cai pagungan lalaki. Geus jeung indit. Ulah teuing disambung. Keke eta ka mana? Kapan cenah tadi teh titah indit? Indit ge puguh deui tujuanana rek naon rek ka mana? Nu penting mah rek ikhtiar we cicing. Cai kumaha itu? Heuh geus. Ini cerewet. Mana? Deui. Hah, si Ojan. Ojan. Duh, cek atuh udud dengan hiji-hijina coba tuh dibawa. Cicing mana jeung teman ulah sok perhitungan kieu keur paila ieu teh. Di bagian kalagian bijil atuh pan apal boga pamajikan kitu rujit. Pamajikan urang mah keur tenang ayeuna mah. Wah, keur dingin. Bener. Geus di Biasa lagi nggak caprak unggal poe. moal cicing ya nu aya nu Dipegang. ngeunah mah. Nu ngeunah mah ngopi. Eueuh, duit di mana ngopi-ngopi kumaha urang yang ulang tak udud dengan hiji. Cing tenang, aya udah yang ngopi mah gantian ku urang. Lain eueuh, aya mah duit mah. Eueuh. Ayo, itu udah lain. Ah, geus cicing aja. Ah, geus cicing. Berang deui. Hei. Ka mana maneh? Ka warung Ek naon? orang bapak bisa rokok. Boga duit berarti manehnya. Aya Geus ka dieu kan. ini enggak. Nah, nging. Geus kan urang nu eta tita meuli rokok. Geus kan ku urang panglikeunna. Ini enggak. Orang bapak dah. Lain ku urang bab maneh teh sieun. Aing ieu nu nyekel daerah teh aing ya tadi dia teh. Masieun kena ku bapak jeung ku age. Nah. Mana ieu? Ieu nyaho ieu naon teh nyaho ieu teh? Gambar. Gambar naon ieu? Nah, duka ieu teh tato atuh sia teh, sing ngahargaan ka aing geus ditato mah nya sia teh sieun ku aing geus ditato. Aing teh nyen tato ieu teh kan jaga urang beunta tah. Sing sieun atuh. Geus aya mah hargaan aing, maneh kudu sieun ku aing. Era aing teh mah nya geus ditato aing anu mikasieun. Geus we kieu lah aing mah. Cik minta hargaan we lah heula tah. Urang geus capek-capek ya nyen tato. Aing atuh pika sieun atuh. Manya maneh wani atuh ka urang. Sieun kan sampai tato teh. Lain kudu sieun, berarti tah aya nu ditato teh gede ka wani. Tuh, berarti gede kawan nih, berarti boga tenaga. Ya boga atuh. Kumaha? Atuh nah ini terpakai usaha kalah mentaan duit ka abi. Kayak heula atuh geuning sakalah ka jadi ngomongan. Geus ulah ti ngebahas masalah eta lah. Intina mah duit teh bakal kan. Nging Lain nging sok kadekan orang bapak. Iya, lain tu orang bapak bejakeun ka bapak. Geuskeun ke urang nu ka ditu. Urang numpang meulikeun rokok mah ku urang ka ditu gitu. Nging Bejakeun duit mah ragrag we. Geus lain nging sih ka ditu. Geus. Bejakeun mah gitu. Hah, kita hingga. Manang jeung meuli kopi. Udud gampang aya masalah udud mah urang mah boga keneh hiji deui. Geus kan ieu jeung urang. Udud wae maneh mah euy. Tuh beraduit boy. Eta nih budakna si Mang ieu lah. Mang saha Mang Darsim. Oh, Sing sieunan kok ente ku tato gitu nih. sieunan. Sieunan merek kayak Bohong atuh mah bener-bener. Sieun ku tato mah mau ngegel tato mah. Dudukun meureun eta teh jeung sieunan jama meureun jeung malak gitu meureun. Percaya we eta sieunan bae. Yang ududna ya kagok mah. Gede dikit tuan sudah. Tah kok udah kieu cicing deui. Aduh. Budak nih marah. Cicing. Aya we musibah teh ulah we aing ngeunah teh. Hei, Malaknya. cuk Tos ditato. Lah tos kacida pokona jalan ditato mah pasti bade malak abi tos korban pisan gitu mah. Ti artos ti abi, ya ngajak bekal ti bumi teh kanggo dipalak.
Mangga kanggo AA, abi ikhlas, abi bade euih heula. Di palak. Aha. Artos kenging deui. Ti budak teh nu bieu. Anjing Pantes. Tapi aya yang udurnya yang kopi. aya jeung da eta mah aing teh malak teh ngomong teh naon eta malakeun karep eta mah budak teh. Pasrahnya. Sieun padaku nempot Tato, tato. tato pot eta. Tapi tato pot tah. Guys, selain masalah pot nah kan pada penting mah jadi sarieuna we dina makut tato budak teh. Lah hese kudu cek aing ge. Aing kemana ti isuk teh naik balik. Tah indi teh juga naik balik. Cai beak sanyo pejet. Wah, jeung aing mah notifikasieun. Itu juga nama kalau ngalungkrung. Awas ya ku aing. Mantak mana ya? Bisi sok hese jeung aing kadarudud gitu bisi masalahan bebeja. Saya Jong Denji. Di Bunter mah. Eueuh notifikasian. Heueuh. Aduh. Sok kalah yang jadi balaga ieu geus teh urang mah ya. Apa percaya sudah gede ka wani mah. Wani atuh aing satu sieun ku satu. Aing mah neng teh kecuali ya. Terbaik aing wani mah ka sasaha. Eta mah eka barudak. Eka eta kulung pala kajeut. Kecuali ka pamajikan omat aing mah ngomongan teh. Da aing ngaran pamajikan mah cek urang ge. Pemajikan naon? Jeung sok naon wani ka pemajikan ha? Tah da Kumaha? aing pamajikan. Jeung sok ada ngekeun kumaha? Balik Tah da aing pamajikan teh kieu maksudna ulah dilawang teh. Kan kok. Aduh. balik lila pisan keterangan ulin wae.